wawajada sareng ngangse Kangjeng Nabi rihan thayyibatan kana angse anu wangi. Nah begitu Kangjeng Nabi ningal kaum anu melakeun bini harita jadi harita buahan harita dipanen deui harita salajengna ngangse wawangian anu kalintang wangina Kangjeng Nabi gitu. Pakola mangka naros Kangjeng Nabi ya Jibril wahai malaikat Jibril itu mah hadhihi raihatu ma ari naon eta hadhihi raihatu ieu angse wangi. Saur Kangjeng Nabi Jibril ieu teh wangi naon meuni wangi-wangi teuing saur Kangjeng Nabi. Qala ngawalar malaikat Jibril. Saur malaikat Jibril hadhihi ari ieu raihah eta raihatu Masyiqata binti Fir'aun. Eta raihatu Masyiqata binti Fir'aun. Wangi tina salirana Siti Masyiqah anu tukang ngurus budak awewena Fir'aun kitu logatna. Lain Masyiqah anu budak awewena Fir'aun. Siti Masyiqah sanes putra istrina Fir'aun. Tapi wangi tina salira Siti Masyiqah anu tukang ngurus budak atau putra istina Raja Fir'aun. Wa auladiha sareng tina salira pirang-pirang putrana Siti Masyiqah. Tadi walar ku malaikat Jibril Muhammad ieu teh wawangian anu kaluar tina salirana Siti Masyiqah. Kalebetkeun wawangian anu kaluar ti palaputrana Siti Masyiqah. Masya Allah. Anu mana Siti Masyiqah teh istri anu solihah anu jumenang zaman Kangjeng Nabi Musa, anu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Musa, jeung tos nguping jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga anjeunna teh kalintang mikahoyongna panjang yuswa ngajamanan kitu kana zaman diangkat Nabi jeung Rasulna Kangjeng Nabi kujaha kabita hoyong janten umatna. Masya Allah. Tapi dah teu kadugian yuswana teh. Gaduh padamelan Siti Masyiqah teh anu mana padamelanana teh osok ngurus budak awewena Raja Fir'aun. Fir'aun teh boga budak awewe. Tina pernikahan sareng Siti Asyah teh. Gitu. Tadi urusan ku Siti Masyiqah. Dongengna ieu bae nama hiya. Dina waktosna ari Siti Masyiqah eta tamsitu nyisiran ieu Siti Masyiqah binta Fir'auna ka budak awewena Raja Fir'aun. Ieu sakoto ujug-ujug murah. Naon almistu sisir gitu. Diuningakeun dina hiji waktos Siti Masyiqah teh gitu nuju nyisiran rambut mastakane budak awewena Raja Fir'aun. Tuh nuju nyisirane gitu. Begitu nuju jongjon nyisiran bukna budak awe Raja Fir'aun eta sisir teh jo ujug-ujug murah gitu kepluk teh murah. Begitu eta sisir murah kusabab geus cinta Allah cinta Nabi Musa nya Rasulna Allah jeung cinta ka Kangjeng Nabi padina kitab Taurat geus diseratkeun gitu kisah Kangjeng Nabi jeung aya nami Kangjeng Nabi tadi uningakeun ku Kangjeng Nabi Musa oge gitu sabab jenengan Kangjeng Nabi mah dina tiap-tiap kitab suci anu ku Allah dipaparikeun ka Nabi jeung Rasul aya nguningakeun perihal Kangjeng Nabi diuningakeun bakal aya nabi akhir zaman jeung mau aya di nabi sabada anjeunna moal aya di rasul sabada anjeunna disebut nabi jeung rasul panutup
diuningakeun sifat-sifatna keturunanana nya. Nah, termasuk namina nyata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdin saterasna. Itu nya matak sadayana ge ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Sabab sabada Kangjeng Nabi diangkat Nabi jeung Rasul teh teu aya deui Nabi jeung Rasul. Tu anapun Nabi Rasul jauh kapungkur saaratos anjeunna teh aya deui Nabi, aya deui Rasul terase. Pupus anjeunna Allah ngangkat deui Nabi sareng Rasul terase. Tah sabab Kangjeng Nabi Muhammad diangkat Nabi jeung Rasul mah teu aya deui Nabi jeung teu aya deui Rasul berarti mulia. Matak sadayana Nabi jeung Rasul ngahormat ka Kangjeng Nabi, ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Tah ieu. Begitu sisir murang nya kusab geus cinta Allah cinta Rasulullah teh pakolas. Mangka ngucap ieu masih toh bismillahi ta'isa fir'auna. Masyaallah. Kana lapat bismillahi ta'isa fir'auna. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah ta'isa rugi nah gitu. Fir'auna raja Fir'aun. Nah, bismillahi ta'isa Fir'aun gitu. Begitu rag-rag sisir teh nyebutkeun bismillahi ta'isa Fir'aun. Kalau nyebat jenengan Gusti Allah rugi cenah raja Fir'aun. Kadengieun tah ku budak awewe Fir'aun teh. Nah, zaman Nabi Musa mah bila mana aya musibah teh ngaos bismillahi tuluy naon nu jadi musibahna disebut gitu. Nah, hari zaman Kangjeng Nabi mah bila mana gaduh musibah teh idza asobathumul musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, urang mah dijalikeun innalillahi gitu. Satuluyna misalkan silakan naon innalillahi komo aya nu pupus panyebatkeun innalillahi. Zaman Nabi Musa mah bismillahi lamun teh mah musibahna sapertos haritanya dikekang ku raja Fir'aun pangaku pangeran teh ngaku bisa maehan jeung ngahirupan teh aku sawo dikekang teh tuluy rakyat teh geus teu resepeun lah ka Fir'aun teh tapi teu aya daya. Tapi lamana aya musibah teh sok nyebut Fir'aun bismillahi ta'isa Fir'aun. Kalau nyebat jenengan Allah rugi cenah raja Fir'aun. Anu tos iman ka Nabi Musa mah iman ka Allah kitu. Tah pakolat maka ngucap sa ibnatu Fir'aun budak awewena raja Fir'aun. Nah kumaha ngucapna teh awalaki robun guero abi cenah kitu. Awalaki barisan aw laki aw bimana istifham nya ulah aw bimana harap atap aw laki nah eta tetep naroseun istifham aw laki nah eta tetep ka anjeun cenah robun ari pangeran guero abi gueru abi barisan gueru abi anu salianti bapa abdi bi. Nah cenah ibi nyebutkeun kalimah eta. Nah cenah bi aya di pangeran salianti bapa gitu. Pan Fir'aun teh memproklamirkan bahwa manehna teh pangeran. Gitu. Termasuk budak awewena ge nekadkeun yen pangeran teh bapana Fir'aun teh. Kari-kari Siti Masito nyebatkeun bismillahi ta'isa Fir'aun. Fir'aun nu itu. Itu. Maka eta budak teh nanyakeun ka Siti Masito, bibi nah aya di pangeran salanti apa? Pan pangeran teh apa? Cenah kitu. Berarti eta budak teh budak pangeran meureunnya. Masyaallah. Kumaha waleran Siti Masito? Tah teu keueung, teu ringrang, teu hariwang. Ku risiko nyebatkeun bismillahi ta'isa Fir'aun. Teu ringrang teu sieun. Da kusab geus nancep kayakinan jeung iman ka Allah, jeung iman ka Nabi Musa. Salajengna merindukan jadi umatna Kangjeng Nabi. Wah, ceuk basaina tos kasurupan ku cinta Allah, cinta Rasulullah. Jadi tak aya rasa kasieun. Walaupun ancamanana teh dipaehan teh ku Fir'aun, da teu sieun. Gitu.
dan nyebatkeun jenengan dat anu disembah ku Siti Masitoh nyata Gusti Allah. Jeung ngutuk jelema anu ngaku-ngaku pangeran nyata Firaun. Tuh. Berarti cinta ka Allah ngewa ka jelema anu anu ngalawan ka Gusti Allah sae. Tah cek eta budak Firaun cenah barudak awalaki robun goeru abi pakolat mangka ngawalar Siti Masitoh naam sumuhun muhun cenah neng muhun da emak mah atau ibi mah tikawit oge dikeun ka ayeuna teu nekakeun yen bapak neng Firaun teh jadi pangeran bibi henteu gitu henteu itu pangeran bibi mah Gusti Allah saur Siti Masitoh. Oh, pangeran bibi Gusti Allah. Sakumaha nu diuningakeun ku Kangjeng Nabi Musa gitu. Tah geus kitu qolat. Maka ngucap ya bintu apa ahbiru bidzalika abi gitu apa ahbiru nah wios gitu ngabejakeun abdi gitu barisan tah logatna kitu nah wios ngabejakeun abdi bidzalika kana bismillahi ta'isa Firaun abdi ka bapa abdi bi ibi tas ngucap kitu tah ieu ucapan anu melanggar ya di kerajaan. Nah, lamun bapa apa karena ucapan ibi tadi meureun teh ibi di kumaha maku apa kumaha bi dibejakeun ku abdi bios qolat ngawalar Siti Masitoh naam sumuhun mangga cenah neng deuk diwartoseun ka apa mah teh janten perkawis tuh dan geus yakin teh namana geus nancep iman Islam jeung kakiatan keimanan keislaman jeung cinta Allah jeung cinta Rasulna Masya Allah teu aya kasihan henteu Masya Allah teu aya kasihan gitu. Nah sapertos kisah barudaknya nyelang di Kuningan aya nu namina masyhur ayeuna disebatna Kiai Ki Bedus teh. Kapungkur Mas Antena teh di pangarsana wali Gusti Allah anu lingi di Madura. Ya Syekhuna Khalil Bangkalan Madura gitu. Tah anjeunna mah Mas Antena teh cek sapalina guru teu kantos diburu ku Syekhuna Madura gitu. Nah, begitu duwe ka pasantren teh piwarang ngurus ternakna wali Madura. Jangan tawisa ngangon domba. Bahkan cek saur sapalina guru nguningakeun saur wali Madura teh ulah wakawi ka pasantren. Lamun ieu domba teu acan loba kitu mah rohina. Jeung teu acan lalintuh cenah kitu. Ngan bila mana aya kaperyogian di pasantren bade nyanak gitu deuk sakumaha bae nyanakna kudu katedunan Masya Allah itu nurut tah ka wali Maduranya ngangon kaleuwung teu uih-uih itu tuang saayana teu dianteran itu saayana tuangnya di leuweung nya ludeungannya di Bangkalan Masya Allah. Saur sapalina guru mah dugikeun ka di etang teh 12 tahun. Salajengna tiap-tiap wali Madura aya peryogi nya peryogi doma ngutus santri kalau barang milarian jeung nyuwunkeun sakumaha bae ge katedunan. Tawisna domana teh beuki seueur. Reuneuh beuneunan pro tah saatosna kitu ieu ti Kuningan nya namina teh Mama Kiai Haji Sobari nya rahimahullah taala. Sepuhna teh satria sarumping ka Madura. Datos lami 12 tahun yang sama. Ati maksana teh bade nyanak putrana ti Sobari. Saur basa Sunda mah nya cenah ieu budak teh masanten di wali Madura tos lami. Sigana geus cukup dicokot. Tasata acana ka Madura teh di Kuningan teh nyayogikeun tempat kanggo
mukimna itu Kiai Haji Sobari rahimahullah ta'ala, masya Allah, di kawit bumi madrasah itu jeung nu sanesna, bahkan masyarakat nu gaduh parawan teh tos ngantri itu putrana teh supados di nikah baheula mah kitu ngahormat ilmu ati ngahormat ilmu ku kabita-kabitana gitu. Zaman kapungkur gaduh minantu anu gaduh ilmu ka santri baheula empai santri itu. Lamun hirup zaman baheula tah satria maneh ya payu sigana mah najan lemet ya, lamun doma masih ga doma kacangannya payu itu tah atuh angkatnya meureunna duka teh sabaraha lami lah di perjalanan jeung sajabana dugi ka Wali Madura, nepangan ka Wali Madura nya teras wakca ka Wali Madura maksana bade nyanak nu janten putrana datos lami. Begitu sasangem kitu Wali Madura teh nya rada ngajenghok oge, aduh cenah bapana datang ye inungna datang deuk nyokot budakna da wali atuh namanya cenah kieu cenah Kang cek bahasa Sunda namanya apa sih meureun Wali Madura mah sasangemna ku bahasa Madura atau bahasa Jawa gitu nya, walaupun asli nanti Cirebon gitu nya, kemungkinan bahasa Sunda guru teh teu nguniakeun bahasa nu disangemkeun anak Wali Madura. Lamun cek bahasa Sunda kirang langkung kieu laksanakan wayahna akang lingih heula di dieu fasilitas sayogikeun tah ke putra akang bade dipilari heula cenah kitu. Tuh dah jamal kapungkur mah ngahormat atuh komo ka guru murang kali teh nya ngagungkeun tah teu seueur sasangem teu kieu nah di mana cenah budak urang teu kitu teu tah dikumahakeun budak urang henteu kapungkur mah ning nyangakeun sagala rupina kumaha guru mata kamangnya sok aya nitip nya model urang Cimahi nitipkeun sama amang ieu bisi jangkung leutik cenah bisi sorana seperti hatong kene si baong si tarang ngaji cepret teh cenah mah waduh naha teh kusnya aja teh lamun dicepret mulut tuh wah siapa yang gitu cenah urang sieun parik pawasna eta teh nya dina padang elingan amang magahna kudu getol tuluy ngabing-bingna kudu raras-raras sebenarnya kudu ketat bila mana murang kali ngalakukeun teu parantos jam 12 halo sedang apa ya akhirnya sedang modal jam 12 modal itu aya nu sakikituan penting aya ayo saha wing cenah nah masya Allah nurut atunya istirahat tah nuju istirahat Wali Madura cenah wali diwarang santrina anu sok diwarang nu tos terang tempatna kaluweung milarian milari Kiai Haji Sobari teh eta cariosna kapenak saur eta santri teh mang pat kitu kai ka santri deui nya mang apa cenah emak di Kuningan Sumping deuk nyanak emang tah ku sakitu saur pangersa mang wih domba pan canak sadayana masyaallah nya hidung nya angwan oge geus teu mangrupa itu tapi ngalaksanakeun salat itu ieu mah udah santri jangan saaya-ayana kitu ngagiringkeun domba ngalot gitu ku seueur-seueurna ka pasantren dugi ka pasantren domba diampikeun anjeunna kabujeng tepang ejeung anu ibu raman cana naon can ibak ditinggal ku ibu raman masyaallah budak-budak daki nang legage loba bararau pakaian kitu rambut gimana udah di leuweung teh dicukur di mana meureunna tasa di dinten teh di leuweung ku turut-turutna ka guru saur-saurna ieu ngangon we ulawa kawi lamun domanan tah can loba nurut teh kitu urang mah teh kumaha
Ya ayeuna tiap zaman dibeda-bedakeun Gusti. Masya Allah kan. Tapi teu benu teu wah budak urang ieu mau disiksa kieu muni dijieun abdi teu. Nah pantas nyalakeun kumaha guru-guru kitu rupina yang terbaik. Nah tos ka zaman ibah kieu saja bana wali Madura mah munajat ka Gusti da walinya. Ia boga budak khidmah segala rupina nurut kanu janten guruna 12 tahun disangka ku kolotna mah ngaji bener dipagahan gitu ya padahal piwara ngangon domba da wali atuh nya geus ma'rifatullah teh sagala rupi kakawasan Gusti uningaeun kitu uningaeun geus caket ka Gusti mah naon oge pas dikabul termasuk wali Madura ngadoa ka Gusti supados muridna anu namina Sobari teh dipapareunnan ilmu bari manfaat tos beres. Tah begitu beres tah tos munajat itu dikempolkeun sadayana santri sepuh eta Ki Sobari di sauran Ki Sobarina geus ibak segala rupa di sauran. Tah wali Madura teh ka laut nyanak gelas kitu nyanak gelas teras dipinuhan ku cai laut mah teu jauh baeulesat ka iraha oge pasti bakal pangset ngasah pedang wah itu ngasah pedang diasah nah salajengna tos diasah seukeut ka cida cai laut dina gelas disimpen na meja pedang disimpen dina luhur meja teu disarangkaan kurilap Sobari di sauran sepunna tah saur wali Madura jang cenah emak apa sumping maksada dek nyanak ujang dek dimukimkeun cenah di lembur tah tapi cenah mama teh aya pertanyaan jang ujang lamun dia pertanyaan tepat nya ujang bakal boga ilmu anu ngalaut manfaatna luar biasa nah nyata boga pertanyaan kieu nya mama teh geus ngasah pedang seukeut teu aya gelas pinu ku cai laut tak ujang teh kudu nyebut engke da kudu diinum eta cai laut teh kudu nyebut cai laut teh amis gitu kayak ku mama lamun ujang nyebut cai laut pangset dipencit sia gitu wah gitu pantegang neng salma saong di mana-mana ge cai laut mah pangset itu najan digulaan ya pangset kari-kari cai laut kedah dieueut engke bakal ditaros lamun nyebuteun pangset di pencit padu pan sieun nya sok neng sama ibarat neng sama ngamam uyah gitu ati uyah tah ditaros lamun nyebut pangset wah dipencit kuduna nyebutkeun amis masya Allah pan tidak sesuai dengan bukti ari uyah mah pangset nu amis mah ulah ibarat korong oge oh geus ngasaan mana koten di koten tukang adahar korong spesialis korong ibarat jetos parasana teh repes ya masya Allah atunya ibu ramana teh oloh ditaros ibu Rama ku wali Madura kumaha cenah ibu apa itu ari jaman baheula mah nyakeun moal pangaresa abdi mah teu migaduh putra abdi mah sadaya-daya nyakeun ka pangaresa masya Allah atunya sepuhna sakitu hebringna top lah hebat gitu dasar pigaduheun putra janten wali oge ti Sobari eta mah pedang dicepengan ku wali Madura cepengan miwarang santri nanti canak gelas inumkeun tah ieu cek ka budak ieu tuluy cekelan misi kabur nah gitu dieueutkeun begitu beres eueut saep sagelas tah itu pan pangse tuh teu kitu ngajaga adab nah dilegukeun mata kurang Madura mah nya adab tata krama teh masya Allah luar biasa pedang langsung toh kana ieu kana bohong ati kana bohong pesena heulieu teh saur guru gitu tong teuy ditaros
cai laut nu sagelas geus beak sakumaneh diinum. Mama deuk nanya, cai laut rasana kumaha? Waduh, kauleung. Disebut pangset dipencit. Disebut amis, da atuh pangset cenah daing gula. Tung-tung ngahulang. Keur ngahulang kieu taros, kumaha cenah rasana cai laut? Nyariosna pop 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 gituan belepopan. Pop 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 cipalek cenah. Pop 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 gitu itu. Masyaallah. Tah geus kitu, geus cenah teu jadi ayeuna mah. Isuk deui gitu, isuk deui. Carios. Tos teu dina naon tanya pop 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 gituan teh. Ibu Ramana istirahat. Eta Ki Sobari teh kenging caket sana Ibu Ramana. Kakobongkeun ieu budak ulah ieu jeung kolotna. Oh, masyaallah. Kapungkur. Wali Madura nya. Meur Ki Sobari mah dikobong kitu. Sepuhna sami istirahat, Wali Madura siang wengi ngadoa ka Gusti, ya Allah. Abdi kadu santri hidmah 12 tahun. Nurut ka abdi, sanes kanten nurut ka abdi. Itu abdi isin ngagawekeun manehna jeung era ku kolotna 12 tahun ngaji di abdi, lamun dibawa balik teu boga ilmu bari manfaat abdi isin ya Allah. Wali Madura ngadoa wali ngaranna. Batak jadi guru kudu ngadoa-doakeun murid teh gitu. Padahal gaduh ilmu jeung manfaat. Tah. Enjingna asah deui pedang bisi kurang seukeut cenah kitu. Dia asah deui. Mantenna tos nyanak deui cai laut sagelas. Simpen deui na meja, panggil deui sadayana sapertos anu kahiji. Tah, tuluy di piurang eueuh tah Ki Sobari, eueuh deui, saep sagelas. Begitu saep tol teh eta pedangna buhung deui. Ditaros deui. Kumaha sia cai laut? Ah, pop pop pop. Kumaha sia cai laut? Pop 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 gitu pop pop popan. Kumaha cenah cai laut? Pop pop popan lamun nyebut pangset dipencit. Gitu. Atau nyebut amis, dah sidik pangset cenah. Pop 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 kitu wae. Ah, cenah teu jadi cenah ayeuna ge kitu teu pugu. Bubar. Terus sanes istirahat tadi tepung aja sepunah teh. Wali Madura ngadoa deui ka Gusti munajati ka Gusti masyaallah daya nu terangeun sasaeun. Sariosna ugi katilu Wali Madura tos nyanak cai na gelasnya. Pedang diasah deui tuh. Waduh digosreng deui supaya seukeut. Ah, simpen na meja. Panggilan deui sadayar satos dinten kahiji jeung kaduanya. Tah begitu kitu tah santri anu nyepengan Ki Sobari teh suur padangan pean disepengan. Wah, pirang eueuh. Begitu saep tol pedang dina buhung bari disentak. Cenah. Ulah seperti poe kahiji kadua ngajawab teh. Kami deuk nanya ceuk bahasa Sundana Wali Madura. Kumaha sia rasa cai laut teh? Tah, tidinya mah nangis. Itu Ki Sobari teh nangis. Saur Ki Sobari bari nangis nyuuh tah. Dipayuneun Wali Madura bari keukeuh Wali Madura nyepeng pedang teh dina buhung diantelkeun. Ceuk basa Sunda mama nyangakeun. Abdi ridho bade dipayahan ku mama, ridho dipencit ku mama, da ku guru abdi ridho. Atuh mama di mana teuing aya cai laut? Amis sadayana ge cai laut mah pangset gitu. Jadi cai laut teh pangset cenah gitu. Tuh, masyaallah. Begitu nyebutkeun cai laut pangsetan kudu nama dipencit, henteu dipencit, dialungkeun pedang gabruk. Wali Madura dicium. Wah, ieu tah. Pi ulamun gede Mama Ridho ka ujang. Mama Ridho mikeun ilmu ka ujang. Tah diludahan kesang badag kesang lembut ngarawaskeun sesuatu hal anu luar biasa. Dites ngaos harita langsung bisa harita. Tulis secara hikmahna batinnya warang ninggal Ka'bah, katinggal eta Ka'bah. Dipraktekeun anu janten sepuna tiasa ninggal Ka'bah apalagi di Madura. Masyaallah. Karomah Wali Madura. Gitu. Tah saur Wali Madura tah kieu cenah jadi kiai.
bejakeun sajujurna nya pangset bejakeun pangset amis bejakeun amis walaupun pedang geus aya dina beuheung risikona nya ari hak mah bejakeun we sakumaha hakna tebak ujang tah ujang kudu nyebutkeun cai laut amis padahal mah pangset ujang wani nyebutkeun cai laut pangset padahal risikona teh bakal dipencit ku mama maknya atuh mama mencit jelema komo deui mah santri eta mah ngetes mama kana keyakinan ujang kana kejujuran ujang kana nyepeng pelaturan agama ujang mama teu salah milih murid anu bakal dibere ilmu ku mama Masya Allah sepuna nangisnya syukuran ka Gusti nganunun ka wari Madura dicanak laki sabari ka Kuningan wah disambut masyarakat ini tuh anu gaduh parawan teh sararumping cenah putra akang gitu barang mah gitu Masya Allah nyohor we nya kisobari teh ku mama bedus sabab kobongna tukang ngangon doma bahasa Jawa doma teh nyata bedus Masya Allah atau wedus ngarunai murid-murid anu luar biasa tiki sobari teh jara diwali deui gitu cenah saur guru mah saya huna Cibeunteur gitu oge nya Banjar mama ayah nya kantos di itu tak dina silsilahna mama ayah Banjar di Sobari mama ayah Banjar kantos ngalap barokah kaki sobari da kajamanan kasana Khalil Bangkalan Madura ngaos di Madura matak dina ieu anak patumuin silsilahna teh amuda amangnya kantos Cikole apa zaman apa sepuh kapuh ge Cikole teh Bamba Cikole ti Syekhuna Ahmad Khalil bin Mama Ilyas Mama Banjar ti Syekhuna Khalil Bangkalan Madura jeung terus aditu silsilahna nah di pasiannya buku si kertas silsilahna salama itu baru dah pengkuh-pengkuhna nya ulama kapungkur gitu itu Masya Allah ayeuna mah lain ku pedang satria euy diancamna teh ku duit sebutkeun ieu haram itu pada mah halal gitu lamun maneh nyebutkeun halal duit sama libikeun namun gitu tungtung nama yah lah gitu